Weh, ayo wabrangas batur mah jumaah kalah ngorek HP nu dirasa geus kolot-kolot ieu teh. Aing rek jumaah wadoyok. Sorangan teu jumaah. Kalau pamorana. Poe jumaah teh mamorana. Jadi amek kena samping. Ya, heuh. Ngolo pamajikan supaya ulah ngamuk ka urang. Aing boga cara nama ieu. Tadi ka mana? Dek ka Mang Brangas, dek nangking utang teh ditelepon teh diangkat-angkat wae. Ya heuh atuh da Mang Brangas moal kadengeun ditelepon marana goblok. Ngerang acan. Yuk, Pak, mengajak dulu. Weh, ayo wabrangas batur mah jumaah kalah ngorek HP nu dirasa geus kolot-kolot ieu teh. Aing rek jumaah wadoyok. Nganangan sarung eueuh, rek kumaha? Calana kotor. Jadi alasannya anu memang hiji saya teh gablek sarungna. Aduh, aing geus kolot atuh lain eling kalah ka main HP nu dirasa. Aslina wadoyok. Sarung teh eueuh hiji-hiji acan. Diduruk ku pamajikan. Dah, kira ku sarung diduruk ku pamajikanna pedah naon? Heuh nyata tarjumahan. Jadi diduruk. Da dipake. Piraku sia teh gara-gara jumaahan eta teh dosa ngaduruk Pernah sarung. make kolor. Aing teh jumaahan teh gara-gara kanyahoan mamawarana. Dah. Kumaha sih teh? Heuh gitu caritana. Sorangan teh jumaah. Kalau sama morana. Poe jumaah teh mamawarana. Jadi amek kena samping. Ya heuh Dudukan. atuh gitu mah. Yo, ceuk aing ge beuki kolot teh hirup teh ulah ngaco teuing. Awewe mah cukup hiji aing ge hiji. Hiji di Cipatujah, hiji di Tasik. Jadi hiji. Montong eta teh tadi uyuhan teh di duruk bobogaanna ge. Heuh kumaha tuh wadoyok? Urang supaya ngolo pamajikan supaya ulah ngamuk ka urang. Aing boga cara nama ieu. Engke neangan amplop balik ti imah heuh. Amplop ditilep-tilep, tuli dibacaan. Bacana kieu, sung sering manis, ya rasa ya risu, hate sia ka aing, hate aing ka sia. Tah tuluy weh kaluarkeun ke. Make weh duit 1 juta kan amplop nanti. Bikeun ka pamajikan. Insyaallah tadi leuh. Moal ngambek deui. Pan eta mah duit atuh wadoyok. Da meureun teu boga duit urang kumaha nyogok pamajikan. Rek make naon da mun teu make duit? Pan heueuh ku duit nyogok pamajikan mah. Sanajan awak ganteng ge sia teh dibere duit mah ngamuk pamajikan mah. Heuh kitu wae geus, pokona dibere duit mah pamajikan leeh. Bari rayu saeutik. Ayang, saya tidak akan pernah menduakan lagi cinta kecuali kepepet. Ya, pokoknya mah ngan aing tadi papanggih jeung si Teddy heuh di ditu tuh. Ku aing ditanya na sia tah radap goblok ge namanya. Aing nanya sababaraha kali cek aing ge. Kalau ka huha we. Ada gelo sih teh mah. Gobloknya. Ih, aing we. Heuh geus atuh aing balik heula engke pokona mah kitu we geus ulah ngadua genting cinta. Heuh, siapa? Teh mantah samping sarung hiji bah. Jang jumahan. Heuh engke ku aing dibere sarung mah ngan calana mah moal mahida, awakna di nyosek digemblung. Sarung mah ku aing dibere. Tadi ke mana? Dek ka Mang Brangas, dek nangking utang teh ditelepon teh diangkat-angkat wae. Ya heuh atuh da Mang Brangas moal kadengeun ditelepon marana goblok. Aing ge tadi papanggih kuat kok. Cek aing huhahaha we kada. Nah budeg gitu ieu mah. Kudu tarik ngomongna ka si eta mah goblok. Astagfirullahaladzim. Heuh jing kan kudu tarik. Oh siapa tuh Wak? Oh. Oh itu Mang Brangas teh. Kabeneran ku aing ayeuna mah. Mang Brangas, kunaon ditelepon wae ku aing teh diangkat. Oh, pantesan rada goblok cek wadoyok ge. Da ngomongna kudu tarik wae. HP na nu aing keur dicas. Ari duit anu 50 teh baheula kumaha? Naon? Hah? Palingan cek wadoyok budeg. Dah heueuh anjing rada goblok aya nama jelema eta teh nya. Heueuh duit nu 50 bareto kumaha? Pan di dinya nu boga hutang ka aing mah 100. Hutang kumaha? Kapan didinya ka urang baheula ngahutang 50? Pan aing teh hari teh rek nginjem duit teh ka maneh teh 150. Maneh karek mere duit 50.000 berarti hutang keneh ka aing 100. Oke.
aing nu bodoh atawa didinya anu lieur? Pan sia nu boga hutang ka aing 100. Ampun. Kumaha ieu teh? Oh iya tuh 100 mah, kau yang dibayar ayeuna. Dasar jelema goblok ah. Tuh, menang oge aing 100.000. Tapi ka aing nyebutkeun goblok. Pan manehna? Cek wadoyok nu goblok mah. Ya budeg. Papanggi teh jeung si tadi. Pangi. Aku mah gobloknya. Heuh bener gelo. Nya goblok. Oh gitu. Bener. Ka aing gogorowokan meni tarik pisan. Kabeneran aing yang udu tah duit Bang Panggil udu dohe. Can udu jeung ngopi balik ka imah ye tah jumaah apa majikan eueuh. Engke ku aing dibere sarung. Tah ye. Nu ieu we takok. Jumaah isukan mah nya. Ha itu. Heuh jumaah. Ai calana mah doa mahi aing mah. Ieu mah wayah naik Panggil udu jeung kopi. Sarung dibikeun ku aing. Oh. Hah? Mere sarung. Ai duit aing di bawah nu 100. Sarua jeung meuli aing meureun sarung. Aduh, aing. Wae burik sia da mah apes nama lah. Jadi ka Tadi aing. mah aya tah hiji-hijian mah. Eta na gede lah di kita. Leutik nih lem yang benteur. Dari badi mah emang geser ngelana betul deh. Nyerang-nyerang acan. Yuk, Pak. Mengajat dulu. Rerewas beri ku sia geura di. Kali kau aja ruas. Jok, pas we di Jok. Beak Bang. Sia ugal poe datang teh kana beak wes babah. Supri Bang. Aya nu hijieun deui malah. Percaya kan beak. Apa sok hiji? Yuk, siap. Siapa? Jika adanya. Ya, aya saporsi deui ya. Terakhir, yang terakhir. Geladaan yuk. Mana anak itu siap. Sing mana pokoknya seger-seger. Tuh, porsi terakhir ieu mah ya. Seger apa? Porsi terakhir maju. Ya, siap non maju. Oh, ya karena maju. Aduh, ACF ieu porsi terakhir nih. Seger ieu euy. Mun besok deui paling. Kabaran ya. Yuk, 5.000-an ah. Tapi masih 10.000 lah ya. 10.000 cenah. Punten ya ayo. 10.000 cenah. Kan geus tadi geus jadi mah, Jo. Iya 10.000-an. 15.000 we kurang mah, Jo. 15.000. 15.000. 15.000. 20 sok kali bae. Bos gocap kurang mah. Gocap Pak. Gocap rawa wanita. Hiji sagede 75 sok bae. 75 wanita 75. Aduh, aing resep ya dagang dia. 75 wanita. Cepet jadikeun, cepet. Naon ajur wari wae siang kan dengan aing udah. Baso wa. Pancana sia teh beak tadi babah. Hiji deui wa. Sia resesan ku aing. Cepet buru. Cepet buru bawa itu basona tuh. Cepet basona eueuh. Atuh mah aing euy. Curug pisan jualan teh. Bu aing mah lepas anjing. Pas anjing mun ku aing dikeun wae tadi geus gocap ge.